Aduh bangsa anu taya papadana. Oh anu hiji gelis. Sinok mencrang, sinok pelor. Anu hiji deui gagas sakti mantra kuno pun juning apa-apa manggulang-mangguling. Taya tanding nyangakeun sama baptis ku nyuk bapak kasangakeun bapak. Syukur. Dekak kandung kasih ajung nyagakeun sama. Dari majak kata milu. Nuhun. Aya pikir saeun naon bapak. Tina poe kagenep ieu bapak teh ngarasa reug-reug tur percaya bunga anu taya papadana. Jago-jago ti kidu ti kaler ti kulon pada ngompot. Ti wetan pada soak. Ti kidul loba anu nambruk. Ti kaler loba anu ngajengjehe. Kumaha dipake eta? Tarumpah ceramah anu diwariskeun mangkukna ka hideuk. Nembe dianggo pisan bapak. Aya hiji jago luar biasa ngaranna teh si Jaka Gledek. Rada tuas. Hampir-hampiran anak keok. Untung inget kana Purwakarta. Purwadaksi. Purwa? Apaan geus Purwakarta? Ditajongkeun ngacelepeng babur bari nyebut ngagoah obat cenah. Syukur baca kemayangan. Cik, hayang geuna isuk deui poe ka-7 bapak aya sabaraha urang deui kira-kirana. Nya tuh apalah tuh. Da dicepeng ku panitia anu sejena. Aduh. Diarep-arep teh acan mol-mol keneh. Pameget idaman kaula anu pernah di alam pangimpian eta inget wae kana gumujengna kana mesemna. Katempo wae eta karangna dina gado. Aduh. Percis pisan teh dibiceun sasieun Rano Karno. Dengdeuleun peureum oge lamun beuntak sok rasaeun wae. Kabayang wae panggih di patamanan meuli sagala beureum. Sarungna sarung beureum. Acukna acuk beureum. Lancinganna lancingan beureum, sapatuna beureum sabeula hejo sabeula. Lamai upami seri teh katinggal beureum, laraina oge beureum. Percis we Rano Karbit. Puntuna di mana seri teh ngan hiji nyengel. Tapi nah atuh eta meuni resep-resep teh meuni harmonis eta pameget meuni harmonis. Ku manisna dengdeuleun naik ku kasetna tapi ku nyarina. Jol atuh geura sumping Kang Panutan. Ditagih keneh ti kamari ti manggokan can mol-mol dileret saban juru ti kidul ti kaler ti kulon ti wetan teu aya. Irah atuh sumping nangkang nya arep-arep pisan Kang Karno. Ngomong jeung saha maneh? Henteu, ngomong dina hate. Oh, ngomong dina hate kadengekeun son. Euy. Lain ti heula mah. Di dieu teh 2 ka 3 saung geus dengdek. Geus reyor bangblas teu make pantot ditepas nepi ka dapur teh. Golodogna tinggal sapotong. Eta kentengna ku ieu ku hateup. Ayeuna mah tempat Mang Toko aduh gedong sigrong mewah 4 lantai deui imahna ge. Kumaha euy aduh. Eta saban panto dijagaan ku satpam deui.
belaki dulu Satpol PP. Sakuriling bungking di benteng gitu. Ku security. Ketempo jeung belah kalian Pamunas tuh. Nyeceng wae Pamunas. Alhamdulillah Pamunas cing panjang Yuswa jeung barokahnya. Ki ganteng we Pamunas begitu. Dek susah dek bunga teh seuri we Pamunas. Bari melong ka juru kawin nu pangtengahna. Kamana tuh jalanna ieu pendidikan ieu belah dieu belah tukang ya tangkal ieu tangkal gedang naik loncat wayahna maneh dihanap ya dewe ke si luhur maneh naik ka luhur dewe ka handap deui sok atuh reg-reg gitu anjing lagi untung dirarang TA hos kasebelang sia mun aing mah ngawartosan ka aing keur kulem kitu tekan nyahoan gogok nuju kulem katincak pisan lamayna gowewek nyepseukeun ka dewek sok atuh kuring ieu cingogo di dieu sok neceh heula kana pingping ka dieu geus kena pingping neceh kena tak-tak sok terus naik kana ieu tina tak-tak naik kana tangkal gedang sok ya anjing atuh sia teh eta mah kana kanyut sia teh salah hambura tong kana hulu atuh ternyata tincak matai teh aduh sugan lain tawa cing asaan kumaha aku heula kayaknya sok gitu anjir kumaha paham da wala cing tararekel cing daralacan asra jeung asrang dawa beras karena buruan patamanan lurah tokok ti Camantri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten kulan. Sepada. Anybody home? Yes, no. Nah, wayah ke takbiran saha dede. Wah, anu ngamen beureun. Saha Kangjeng Rama swanten anu ngetrokan panto. Suha. Suha. Ponten kolan. Saha di luar. Saha di luar. Eta di lebat saha kolan. Beneran nu gelo meureun. Ditanya kalau kamalik nanya. Ka dieu atuh ka jero. Sarios sama ka dieu leuteun anak kolan keluar. Beneran nu gelo gitu. Deuk tiasa kalebet kumaha da ieu pantona dikunci kolan. Kade. Bisi aya nu jajaluk tempo heula pakaianna namun kalotor caludih rudin tong di aku tong di sana kajerokeun. Bisi anu punta peta. Bisi bangsat anggo. Bisi bere main. Kade bisi bere main eueuh kitu. Komo tukang kieu mah baledog teh si anjing. Bisi juga rongsok.
buka pantona kade tong ngeliat na jendela lamun gaya make jas make dasi aku sok sarunya eta anu ngalangawayang eta jigana Ari maneh naon make jeung noong penepo sia aya perlu we kuring dek kadinya dek anyang sono ka Mang Kuring saha mang maneh teh Mang Mimin Mang Togok emang cogok teh saha Mang Kuring adina Bapak Kuring bapak maneh saha Bapak Sarman tapi naon kawananang maneh teh jelema gelo lain eta ketepon aku maneh kumaha keteponna mah rada gelo maneh teh buka sia teh maneh teh ilung teh lain aing melin ilung saha tuh si Paderman aing mah buka ye cangkeul ye jeung anjing itu nyalingker wae deh ngareleo kitu nu sapalih nyengir di juru aya anak kucing montok gitu tuh bayuh-yuh gitu aing mah deuk asup moal nyaodoh geuning ieu teh mang cepot akang cepot teh akang asajinga mana teh ilung waduh aduh eta si ilung karek sidik geus segede kitu mana ieu teh ilung teh ya ieu teh kang asajinga teh ya aduh si ilung kayak gede gitu aduh kang asajinga aduh eta kang dawala beuki bagir wae beuki bolotot wae maneh aduh menisono aduh hayang ngaranggul anjing disebut geus dibuka panco baru geus diranggul bae sok atuh buka heula pantona segera asup atuh ning nutup keneh anu bieu naon ngareket sugan teh sorapan do bujur aing soek geuning sok ka jero aduh guru naon sih teh nuhun Kang Asradinga nyangakeun semah pangabaktos salira teh lanceuk kaula salira teh guru salira guru kaula bisa jurus boga ilmu bisa gelut dipake anlan dina saya marah teh jurus di salira Kang Asradinga nuhun syukur deh kumaha uas mardama cager uas setia ragen sehat nyuhun hari Kang Gareng kamana jeung dieu paeh si eta mah uluh iraha paehna aya meureun 2 minggu ka tukang mah kunaon paehna keur moyan mainna teh mainna jadi moyan tapi make celana jero unggul dilodok kajutna ku entong kita kena kusak ke maut waduh teu sangka eta Kang Gareng kumaha tuh ayeuna aya we di lemur ayeuna mah monggo paeh ini hirup deui ya kemana karep ya tuntun ku abdi sono kaling ku abdi Mang Dawana ieu belah katuhu Kang Asajinga belah kenca teu sangka mana jadi bunga abdi teh atuh Bapak abdi boga kebon sawitna 20 hektar boga mobil 16 motor 37 boga sawah 50.000 hektar can kalapa hibidra peternakan sapi 600.000 siki boga doma 50.000 siki hayam boga 3 siki aku cekak can di Cibaduyut boga toko sepatu Bapak
saha lu gening baraya Bapak loh baraya di mana baraya baraya grauni gak kusalira Bapak rancak kaula hai anu sumping teh putrana wa Semar Budak Pawana asra jinga Sereng Dawala utuh si anjing aduh moal teu deuk ngecrok ka si anjing atuh ceuk diasup ke segala rupa belekuk ceuk aing tadi kumaha sakira-kira Rudin saludi motor diasupkeun kapan baraya eta teh Bapak eueuh aing teu gablek baraya teu gablek dulur jelema kokoro nyosok teu gablek aing jelema sangsara dulur belaku lamun ka jelema berdasi pejabat pengusaha bukakeun asupkeun ke jero aku sia anjing belaku sia apan saderek eueuh teu boga derek aing jelema kokoro hese nyatu terus pamang aduh anjing diok sia tukang galak goblok saha tamilu dulur datang saha putrana wa Semar aduh saha Kang asra jinga Sereng Kang Dawala aduh coba teuing ieu udah parap ti kamar itu mangkukna teh kabayang wae rano neme supi maju ke hareup papacong dokoneng lanjut udah dikenangan biasanya kemana mana kayak gitu aduh mang ya abdi mah naon anjing bau si anjing jol mang teh hir teh walahi belum aduh sasya jol ngaran ku teu pungu-pungu teh nyaho ieu pakaian aing pakaian mahal anjing so akrab pisan sia ieu abdi cepot alias asa jinga teh teu aing teh nyaho poho di kasih aing putra Bapak Semar paduli teh putra Sarman oge sia ningalikeun tamilu kita lameuna pikeun kagaling kitu kapitu karangna meni pantes kitu hanapeun gandong eta karang segede siki kadu kaya celana aing nyeregan deuleu aduh, ya syari nepi ka kieu nyiksa ka akang kitu nepi ka sereg kieu celana abdi pahili jeung celana si garing aduh si anjing sangeunana eta dieu teu ditita itu naon anjing eta kursi we teu didiukan ku sia anjing diarap jeung sia janji seleksi ditita ento kursi mahal ya sopa mahal karek 2 poe belum didiukan jelema sia bener sia jelema merah moal teh retet deuleu ngagubuk teu mila sia astagfirullahaladzim istighfar anjing
ulah kitu-kitu tengkang jeung Rama eta teh dulur. Aja sia. Toko ayeuna beda jeung toko baheula. Tio, dihanap diukna tuh di tukang tuh aya dus kardus tuh. Urut aqua hubung geus sia, aparkeun dihanap anjing.